A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lamu bimuradihi wa a'lamu lan pada waruru sira kabeh annama satuhune barang ghanimtum kang ngajara sira kabeh akhadtum minal kufari qahran segala sira kabeh saking pirang-pirang kafir qahran ale maksa min syai' tetep saking sewiji-wiji. Fa lillahi maka satuhune iku tetep kada Allah peseperli mane ya'muru bihi mimma yasha'u tegese maranta ya Allah fi dalam khumus kalawan barang kang ngersakeun ya Allah kalawan walir rasulilan kadue kangjeng rasul walil qurbalan kadue kang ngandenge karabatin nabi tegese karabat kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam min bani hashim banil muttalib saking Bani Hashim lan Bani al-Muttalib wal yatama lan pirang-pirang yatim atwalil muslimin gese pirang-pirang baca cilik wong kang muslim kabeh ladzi halaka abaum kang mati apa pirang-pirang bapane alladzina hum fuqara wal alladzina iku pirang-pirang kang fakir wal masakin lan pirang-pirang kang miskin zawil hajati minal muslimin tegese kang anduwe butuh saking wong kang muslim kabeh wa ibnis sabil lan ibnis sabil al munqati fi safari kang butuh ing dalem ngalanconge ya al minal muslimin saking kang muslim kabeh yasdaibun nabi tegese ngaku ing khumus sabaan nabi gahakeun ing humus kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al asnabul arba'atu ala ma kana yaqsimu kai pirang-pirang pandagang babadi ku tetep ngatos barang kang ngana kangjeng Nabi iku ngabagi kangjeng Nabi imma min al-agli kullin khamsal khumus yatale saking saban satuhune iku tetep kada saban kang siji apa seperlima khumus wal akhmasul arba'atul baqiyatul lil ghanimin lan teu pirang-pirang perlima kang papat kang kari ikut tetep kada kang ngajarah kabeh in kuntum amantum lamun ana sira kabeh iku ngimankeun sira kabeh billahi Allah fa'lamu dzalik maka pada waru sira kabeh zalika ing mangkono baghanim wa ma lan barang atfun ala billah yaiku dan autobakan ingat selapat billah anzalna wa ma lan barang kang wis turunkeun izun agung ala abina ingat sahamba insun sadaya Muhammadin yatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malaikati wal ayatin yata saking pirang-pirang malaikat lan saking ayat yaumul furqan ing dalam dina furqan ayauma badarin tegese dina perang badar al-fariq kang ngabedakeun bainal haqqi wal batil dalam antara hak dan batil yaumul taqal jam'an ing dalam dina narima bertemu opal jam'ani golongan loro atau pasukan loro al muslimun wal kufar tegese pasukan wong kang muslim kabeh lan pasukan pirang kafir wallahu ala kulli syai'in qadir
dan uti Allah ingat sasaban suwiji-wiji iku kang maha kawasa Gusti Allah tadi marentahkeun merangan para musyrikin para kafirin supaya satu agama hiji pangeran yakni Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ngeunaheun lamun pangeranana hiji sa Indonesia Allah hungkul tetapi moal lantaran baheula ge di Madinah musyrik tetep aya. Di Mekah tetep aya sumpal sempil. Sanajan di Madinah ketika Kangjeng terus ngayakeun dakwah teh ieu Yahudi teh kucar-kacir lari ke Israel. Berarti kan teu tuntas eueuh aya bae tetep atuh komo ayeuna. Umatak di negeri Indonesia baheula ketika urang merdeka musyawarah teu eureun-eureun ngadirikeun negara urang apa negara Islam apa negara demokrasi dengan berbagai musyawarah dibarengan ku istikharah timbullah negara demokrasi. Sebab dengan bahasaku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri aranjeun masing-masing wa ahlikum jeung ahli aranjeun kabeh naro tina neraka. Urang kita ngajaga diri di negeri urang, aman di negeri urang. Tetapi kumaha lamun aya Islam di Malaysia anu teraniaya, kudu dipikiran anfusakum wa ahlikum. Di negara urang terjadi misalnya negara Islam menurut Bung Karno, tetapi di Birma aya muslim lu teraniaya, ieu kan ngajadikeun huru-hara. Tetapi dengan ngayakeun tindakan urang kabehan di Indonesia nyieun negara bentuk demokrasi, alhamdulillah Islam nu disuklak seklok ge ternaungi. Jauh wawasan Bung Karno sehingga para tokoh-tokoh masyarakat, politisi Indonesia, ulama-ulama sepakat dengan dalilku anfusakum wa ahlikum. Sebab di urang bakal teraniaya lamun urang teu memikirkeun di luar urang. Ku ayana urang memikirkeun di luar negara Indonesia tetap ternaungi. Satu-satuna urang jieun negara urang negara demokrasi. Alhamdulillah sampai saiki ora robah-robah. Iku mah mengkeluk we ngrobah negara mah ya ora ge. Si mengkeluk iku ya kudu dibombardir mah. Negara mah ya ora opo-opo preman deui. Aing bener tante bake preman di dinya eta. Aduh. Sebab belajar ieu naon negara ngaranna Jawana dirajeg. Geus ai Jawa rajeg bahasa kapepet bae ka Sunda. Atuh sia ti tadi bae dek Sunda mah. Itu naon Jawa-Jawa. Urang rajeg eta, masyaallah, hampura rajeg lah. Teh. Geus ieu alhamdulillah dirasakeun kurang. Masyaallah ti mimim ti merdeka. Tanggal 16 Agustus merdeka. Alhamdulillah. Ti bibiti tanggal 16 orang merdeka, 16 Agustus. Hah? Maksudnya isukna. Atuh lain pinter ya budak nyanyi.
16 Agustus tahun 45. Bapak Kolot marah. Baik, 16 Agustus 17. Besoknya Pak. Bapak Kolot teh oke budak gitu. Geus atuh ku basia bae gitu. Budak kuari mumpung disalahkeun. Tetep mumpung disalahkeun. Aya bae ngahelak. Tah iya negara urang alhamdulillah tentrem ngeunah sakieu dikorupsi bae terus masih kene subur diperangan ku urang timur jadi bagian Indonesia sakiceup leungit masalah sabaraha pulau anu kuari di zaman pemerintahan si eta biasa bae urang emas dibawaan ka Emrik atau kieu bae urang mah biasa. Eueuh masalah. Jadi ieu subur-subur negara Indonesia ya Allah ya Rabbi. Atuh tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Indonesia subur lain lalagaan subur. Allah karim. Kadeleuna ge kurang kasuburanana datang ka susu ge gulede. Subur di Indonesia. Suara gitu bang. Subur lain lalagaan. Nah iya kuari kurang teh dirasakan indah tentrem. Orang Amerika datang ke Indonesia terasa surga. Orang Maroko datang ke Indonesia, masya Allah Indonesia surga. Orang Misro datang ke Indonesia, hoi, komo di dan orang Misro aja ke Garut, waduh banyak kamis di jero ceknya itu. Misro. Orang Arab datang ke Indonesia, atuh surga. Urang nyaba ke Baghdad, letah geus nu akur. Nyaba urang ka Yordan, letah nu akur makanan-makanan hasem kabeh. Datang orang ke Iran, sugan di Iran malain dewa, leuwih parah nyatiris jadi bere hasem. Uyuhan teu malengcret ge. Terus ya bade ka Uzbek kita sarua makanan nupas tapi urang nyana maka urang waduh cek jana makanannya enak-enak. Nyarina nu mantak di Indonesia mah jelema barodo sebab dalar. Barodo di urang ngaji can ngawuduk can jadi. Kupat atuh geus segala rupa malah janjian di jalan kene siapin ka guruna mencan sasalaman ka tukang uduk geus kontek-kontekan yan. Ya Allah Indonesia ya subur lain lalaga Indonesia masya Allah karim. Haji urang teh nyaho APBD sabaraha anu aslina atuh biasa bae. Pembangunan keur dibangun sakitu teu dibangun sakitu di urang mah biasa bae kulantaran tentrem subur. Ja rakyat bakuari ge eueuh masalah deuk kumaha ge anu pasini mah jadi luhur. Nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu, nu ieu ngagorengkeun, nu ieu ngagoreng. Ja urang mah kieu-kieu bae saha bae nu jadi presiden, tukang toge mah dagang toge bae. Tah nu paling hebat ahli tasawuf. Kumaha li tasawuf mengasingkan diri di jero hate pek bae maneh henteu kumaha ge perebut jeung pasini mangga aing mah ngeunaheun jeung nu boga dunia jeung Allah pek ku sia pasidikeun ta jabatan pek ku sia pasidikeun ta dunia pek ku sia pasidikeun kagungan los aing mambung kaciwit ka bawa daging aing mah indah jeung Gusti Allah Subhanahu didengekeun mah ngeunaheun. Ngeunaheun tah ngadengekeun mah coba praktek da. Praktekna masyaallah. Aya Bandung ngajakan ka Golkar. Aju wani piro sira. Aju bae geus wani piro. Ya Allah ya Rabbi tah ai urang embung kaciut ka badag mah mangga bae tah urusan itu. Cenah kiai musik melu ulama geus moal milu hayu bae ngadoakeun bae hayu geus. Nanti cenah mah dibere sabaraha marena gitu. Kira-kira gede oke, kira-kira leutik henteu.
naon tuh leutik mah gede masa kalian ka neraka babarengan tak kira lamun urang geus bisa nentremkeun diri jeung Allah bakal nikmat ja kieu-kieu bae tiba heula ge kieu-kieu bae terus bae adapun kerusakan memang jelas ma min zamanin illa ba'dahu syarrun pasti leuwih isuk leuwih joret tibatan ayeuna pageto leuwih joret tibatan ayeuna ngan lain berarti haju cicing tetapi tetep urang ditugaskeun dakwah minimal lingkungan urang supaya tala lentrem sekupuran sakumaha bisa nentremkeun dindina lah tugas urang jadi naon kuari sok gerak tentrem-tentremkeun umat supaya nu dagang tentrem dagangna anu di pasar tentrem di pasarna nu di kantor ngeunaheun di kantorna nu tani ngeunaheun tanina nu ngaji tentrem ngajina tah lamun geus bisa nentremkeun situasi eta jelema karak urang bae ngariung asal aya kiai eta biasana tentrem urang bae babagi berkat asal aya si eta bae hareudang jeung urang teh asana si eta mah ngacak-ngacak bae aya bae tah maksudna perasaan-perasaan model kos kitu teh eta nah ieu perwatakan pembawaan manusia tergantung hatena masing-masing guys kesimpulan nama negara orang kuari aman polisi ngaman-ngamankeun TNI nentrem-nentremkeun pemerintah keur ngalaksanakeun tugasna kalawan mistina para pedagang kabehan keur ngeunaheun kiai-kiai atuh ngeunaheun jasa malah nu hayang disumbang mah disumbang jasa nah yang disumbang minta deh bere deh ayo guys ngeunaheun berarti kan masalah tangan lamun kafir kuari nyana nyerang ka urang wajib ngalawan iya Amerika tepuguh teu karuh nyerang ka urang lawan aya RRC nyerang ka urang teu puguh teu karuh lawan wajib ngalawanna urang ulah meneng saos ulah lawan bae tetep bae dek ngarusak ka negara urang komo ka agama lawan tah tinggal kuari makan ngarusak da cenah kiai melalui politik lawan melalui politik sabisa-bisa urang berarti tugas para pemain politik geus lamun kuari keur kalut kadengene kurang pantes lantaran urang mah jelema handap di luhur teh keur kalut kadengena main goreng-gorengan main hoak-hoakan main silih-silihan pantes lantaran meureunanan asa kageser lain sakadar jabatan tetapi ieu nagara deuk dikamanakeun mun urang mengikuti terus urang ge bakal ngahanju-hanju teh bahasa Jerman ngahanju tah pantes sebab KBG keur memperjuangkeun nu ieu memperjuangkeun kesatuan negara Indonesia nu ieu ge naon kitu ngaran memperjuangkeun kesatuan negara Indonesia atuh ieu mah ngahiji bae atuh mantak naon nu ieu memperjuangkeun kesatuan nu ieu kesatuan atuh mantak naon ngarobrol nya tah ngarobrol da ieu teh Indonesia ieu tebeh urang ngeunaheun di handap cak urang mah kos kitu tapi politik mah lain kos kitu politik sadetik bisa berbalik iyalah politik nu bantak ulah wadi-wani main politik lamun bangsa pikiranana teu handle teu kuat bisa TBC ulah geus we urang kieu we
atuh bagian anu ka ditu berpolitikna aing mah bagian anu terlentram bae los penting perjuangkeun teh ngeunaheun tah instruksi ti Gusti Allah teh musyrikin kudu diperangan kafirin kudu diperangan supaya satu suara pangeran teh hiji Allah instruksi dilaksanakanlah aku para sahabat ngaran perang aya menang aya eleh al-qital sijal perang kalah menang cek Kangjeng Nabi al-qital sijal nu dipermasalahkeun majalain eleh menangna tetapina urang berdedikasina semangat himatul aliyahna urang ngadirikeun negara Islam ngadirikeun agama Islam semangat etana ditinggali adapun menang jeung elehna urusan Allah al-qital sijal perang itu kalah menang kadang kalah masalah sebab lamun selalu menang bae sungkunan ti Allah urang model dagang untung bae sungkunan ti Allah bere setahun untung setahun dibere merosot kayak untung deui kayak turun deui abeh urang mikir oh horenganan terletak lain di urang horeng tinu maha kawasa bae kitu urang sehat 10 tahun sebulan dibere gering nu dihitung geringna bae nu sehat teh pernah dihitung sehat 10 tahun teu pernah dihitung gering sabulan geus diomong-omong wae oh aing gering sabulan masyaallah geus teu ngeudah dahar teu ngeudah nginum datang ka aing diwasupkeun ka rumah sakit diopna mah sabulan aing nu 10 tahun ku sia teu dihitung-hitung goblok da jelema eta jadi nu teu ngeunahna bae teh nu dihitung teh jelema mah wa kana linsanu ajula emang manusia mah kos kitu kos urang boga pamajikan urang barahan we tah nyana menta tah keur mah aya 10 tahun nyana menta sakali bete dibere haju bae geus boh weaan palagi pelit salaki pelit jasa salaki pelit cenah 10 tahun urang di bageran sakali be dipelitan geus ka mana-mana urjanana tah eta awewe teh kos kitu jahanamna awewe Karawang eta ge sarua urang ge emang eta mah perwatakan urang kuari 10 tahun dibere sehat teh dihitung-hitung sabulan dibere di opnam geus diomong deui beak lagi geus diomong bae aing sabulan di rumah sakit beak 50 juta masyaallah eta diomong deui 10 tahun sehat teu pernah diomong-omong etalah jelema ajula nah ieu mah dina masalah peperangan instruksi ti Gusti Allah kudu merangan kafirin jeung musyrikin supaya ulah aya fitnah satu suara agama teh hiji lillah wala yubadu ghairuh ulah aya nu diibadahan salian ti Gusti Allah ketika perang menang ieu kan aya jarahan gonimah ngaranna jarahan perang teu bisa semau gue teu bisa sakahayang urang tapi aya aturan-aturanan ieulah deuk nyaritakeun cara pembagian gonimah baheula kuari malah perang lagi geus henteu tidak perang lagi motif perang lagi lain deui urusan peperangan lagi geus lain urusan peperangan syara kuari mah peperangan teh peperangan geus hese dicaritakeun perang kan baheula mah aya medan Hunain Badar Uhud aya medan perang kuari mah perang teh teu nu salah ge dibombardir bae budak leutik ini atuh di badeg di perangan kumaha teu kudu di perangan tapi ditembakan bae jadi geus membabi buta geus eueuh aturan adab-adaban terus bae lamun urang ningali Rohingya jelema dibeulung supkeun ka kuburan dibeulung
lemah dikampakan, lemah diragaji. Biadabna luar biasa. Motifna naon? Agama. Ku embung-embungna aya agama Islam di negerinyana, hayang ulah aya Islam di negerinyana. Atuh urang bisa bae sebenarnya di negara urang. Urang yang mayoritas, aya embung, aya Hindu di negara urang, bombardir, sakicep ujianna di negara urang. Lamun urang endek main balas-balasan. Tetapi bangsa Indonesia mah piawai teh kitu. Oh, ieu mah geus takdir ti Gusti Allah, kajeun aya di urang mah amankeun bae lah. Urang mah urang nya namanya anak urang kumaha di Indonesia mah nikmat jasa. Ngeunaan jasa lamun ieu nisbat di luar negeri urang, geus peperangan bae. Teu puguh teu garu urang RRC daratang ka dieu haju dijarienkeun KTP, sementara urang Indonesia bae ge hese deuk nyeun KTP. Lamun di negara batur acak-acakan ujianana. Tapi di negara urang biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Ku bodona urang. Ya ku bodona urang. Iya atuh geus sabaraha ribu naga di negara urang RRC dek datang ka dieu. Hayu dijarienkeun KTP dalam rangka engke sagedeung deui dek pemilu supaya butak. Di antara prediksikan kadinya, tetapi ke lain ke cara kadinya ge atuh dek nanawana negara batur di undangan kadi haju dijieunnan KTP, ari urang sorangan hese nyeun KTP. Tangkap jelemana adili. Wari bebas dek kumaha tuh. Dek kumaha teh nyerina bangsa Indonesia. Ieu lah meureun di luhur nu mantak kuari keur kacau teh. Urang mangan sakadar ngadengeti maranehanana jarayat leutik urang mah tuh. Di urusan teu naon teu urang mah, tapi di luhur teh keur mujuna kalut teh ieu urusanana. Atuh nyangakeun sadaya-daya ka urang luhur teh mah tinggal urang mah ngadoa bae, mudah-mudahan urang gabehan dibere salam. Mudah-mudahan negara urang dibere salam. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dibere salamet. Sehingga urang aya dina katentrem. Kajeun nyana keur parasini sebab mun urang nyaho urang ge ngahanju-hanju sarua bae. Aya ketimpangan, aya ketimpangan. Nyaritakeun birokrasi na perdagangan. Bangsa Indonesia leuk dagang emang teu dipersulit, sangat dipersulit. Tapi investor luar di urang, Masya Allah bangun perhitungan-perhitungan dan lain-lain sebagainya. Nah iya urusannya anak mah urang mah kan sakadar maca di koran ge undang di pasar, yang balik kangkung make koran baca ya etaan lumayan we sagitu-gitu lah tuh aya di koran. Nah iya dek carita pembagian ghanimah iya eueuh ieu kuari ieu baheula di negara urang eueuh. Sanajan ku urang dicarita-caritakeun ge eueuh. Lantaran bentuk negara ge geus lain negara Islam. Dina peperanganan ge geus teu nyaho teu urang urusan ghanimah. Ieu mah baheula perang puguh perangna, puguh medana, lawanna ge puguh. Panglimana jelas, prajurit-prajuritna jelas di Islam saha, di kafir saha. Mulai aya waktuna perang teh saha nu menang jeung saha nu eleh jelas. Percis adu kekuatan. Rakyat teu hatunya tentrem eta perang. Kuari mah urang ningali perang Baghdad masyaallah. Terus perang Suriah ya Karim, perang Yaman gitu keneh. Baheula di urang perang zaman Belanda aya medan-medan kapan nu mantak aya ngeli. Di daerah Pangelian makan teu meunang diserang ku Belanda. Madak ini wari mulai geus bejaan isuk Sukamantri bakal diserang ku Belanda. Penting instruksi ngeli. Tuh ka ditu tuh ka mana ka Kendal. Deukeut ka Kendal. Oh, ngeli ka santri, ngeli sebab daerah ditu teu meunang dijamah. Aman kan di Pangelian. Malah baroga anak di Pangelian gitu. Biasa bae, sekolot ge ngomong tah sia mah tah hasil ke ngeli. Masya Allah, ngeli ge orang baroga anak. Atuh boro-boro ngeli di urang di Ethiopia bae, anu di embargo ku Amerika gede ka hulu, anakan bae. Tah mah kos kitu mah tilok pasini tah mah kos kitu mah asal katoel ces beres.
pegawai kiai punya anak kayak hari lawan perang di Indonesia geus bedan terus saya orang ningali kuari Baghdad terus ningali orang Yaman ningali deh atau terus bae mana bae nu kahayangnya anak ajupan kuari mau make radar mana di deule di luhur mana daerah mana nu di bom mana daerah mana nu di bom babari kuari ya Allah ya Rabb ieu urang jadi kos kieu kuari ya jadi canggih-canggih kemudian atuh kebablasan siat lamun urang nyaritakeun urusan dunia sieun bae tapi ketika kembali ke Allah kasih kumaha kembali ke Allah na iya teu deuk dong dipake kasieun jatuh perang ge wayah paeh mah paeh bae endek naon pake kasieun jasana jan teu perang wayah miskin mah miskin bae endek naon pake kasieun atuh perang lantaran jai teh ngalaksanakeun tulisan-tulisan di suluhi kodim baheula di azali urang sisienan karugi-rugi urang lantaran geus selesai Allah ngalaksanakeun tulisan-tulisan kuari mah tinggal prak endek naon nu dipikiran tah lamun urang kembali ka dinya ka tauhid nyurusup ka jero qalbu urang eueuh pake kabingung nu pake kasih hiji Allah kumaha cak Allah ngan ieu endek ngayakinkeunana langsung ka Gusti Allah teh kahalangan ku kahayang-kahayang urang kahalangan ku nafsu-nafsu urang nu mantak ketika urang loba keneh kahayang anu bakal ngahalangan ka diri urang moal tentrem hirupna lantaran bersih teu hasil kahayangna tapi lamun dieuweulkeun kahayang-kahayang nama hiji bae kumaha Gusti Allah moal bingung ngan endek kumaha Gusti Allah teh kapan eta teh lain bantrak-bantrakeun boro-boro batur anu teu ngaji urang ge nu ngaji teh endek kumaha Allah teh hese jasa lain hese hese cacak-cacak kurang nu gaji hese atuh momo nu teu gaji mah jauh belum di mana-mana tuh ya ieu sebenarnya urang kumaha Gusti Allah bah disumut mah bisa bae hate mah lain deui maraka cabang hese tah hayang pas kumaha cek Gusti Allah mantap belajar mata kurang ngaji gitu supaya belajar segala belajar supaya ner-neran ke belajar itu supaya bisa kan lamun geus bisa mah tentrem ih atuh perang-perang bae wayang teu atuh teu dan ngarep-ngarep perang teu gambung-embung perang teu kumaha Gusti Allah bae nu ngatuh negara kajen teuing kurang dihalangan waya acak-acakan mah acak-acakan bae sebab naon sebab tulisanana meureun tahun sekian kudu acak-acakan baik negara kudu rapi antara sanajan loba anu deuk ngahalang-halangan loba bajingan-bajiganana tapi tulisanana di Lauhil Mahfuz bakal rapi beres atuh beres bae tah lamun urang geus datang ka dinya tentrem atuh nyanggakeun sadaya-daya ku bagus ti Allah bae nu penting pagawean urang naon ieu mah aing ucan karuhan di pikiran maji keur nih mikiran nagara ieu jadi kalut kieu ieu masyaallah ieu kumaha anak incu ieu maji geus salat embung salat lah mikiran nagara wae mah je teh kieu aja tolol eta kieu aing nagara di pikiran aing salat henteu tah ieu loba jasa teh tipe Ki Haji kos kitu mudah-mudahan tak Ki Haji gitu dipanjangkan umur kukus. Geus amin bae nyana meureun. Ketika peperangan antara mukminin jeung kafirin kemudian aya dina menang
Kayak ning model perang Badar anu geus dijelaskeun ti heula tadi, walaupun eta kafir nu sakitu lobana mukmin anu sakitu saeutikna dengan bantuan Gusti Allah melalui malaikat. Allah mah gampangeun padahal tanpa malaikat ge, tetapi ieu mah sunnatullah, kuantitas anu saeutik tapi berkualitas anu luar biasa penuh keyakinan. Ngalawan kafirin pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan sakitu lobana, tetapi na dimenangkeun ku mukminin. Na ieu peperangan ieu nu jadi kacamata sehingga aya jarahan-jarahan, maka dek diaturlah jarahan-jarahan tersebut melalui ayat ieu. Walamu annama ghanimtum min syai' wallahu a'lamu bimaradi walamu pada nyarahu anjeun kabeh kajahokeun ku anjeun kabeh annama ghanimtum saenyana perkara nu ku anjeun dicokot kalawan paksa melalui peperangan-peperangan. Setelah peperangan teh dinya aya harta-harta, di antarana kuda-kuda perang, di antarana baju-baju perang, di antarana perbekalan-perbekalan dengan rampasan-rampasan paksaan. Maka jarahan aya di tangan mukminin, dek loba dek saeutik kumaha cara ngabagina. Fa'anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Fa'anna lillahi maka tetap sanya tetap eta Gusti Allah khumsahu ari 1/5 jang Gusti Allah. Wali Rasul jeung Kangjeng Rasulullah. Maksudna jang Gusti Allah teh bagian 1/5 teh penghormatan ka Kangjeng Rasul yakni yamuru fihi bimasya. Allah marintahkeun melalui 1/5 teh kumaha cek Gusti Allah ka Rasulna. Hiji khumusahu lillah teh wali Rasul ieu jang Kangjeng Rasulullah. 1/5 jang Kangjeng Rasulullah. Masya Allah, pembagiannya seperti gitu. Kemudian lu saja namana walidil kurba jeung karabat Kangjeng Nabi. Karabat Kangjeng Nabi teh khusus min Bani Hasyim Bani Al-Muttalib. Mana deui 1/5 teh wal yatama jeung para yatim-yatim yakni budak-budak muslimin anu marawat bapana dalam kaayaan falalakir. Mana deui wal masakin jeung para miskin-miskin yakni muslimin anu ngabogaan kabutuh bari harta teu boga. Mana deui wabnis sabil jeung jelema anu ngalaksanakeun perjalanan, di perjalanan aya kabutuh bari nyana jauh ti hartana na ieu Gusti Allah diatur tina 1/5 eta. Geus moal ka harti. Geus. Pasti moal ka harti bejang naon jeung kumaha. Atuh ngajina ge kakara. Aju perang ge jante. Moal mah geus moal bae cek kula ge moal kula ge teu harti. Cek kula ge teu harti. Geus ieu ngan dibaca bae pokona mah. Mantap pelebah ngaji kos kieu mah nundutan deui masalah. Masalah imah bang ngaji kos kieu dipake moal ngarti henteu cak anu belah hareup teh ieu kiai menurutan kula mung sees atuh mimbabi afdal teh mah mimbabi aula ngarenjak we tungtung namanya teh ieu geus eueuh dipikih ge hanya cerita-cerita pikih ayatna ieu dilaksanakeun moal komo di negara urang mah negara geus lain negara syariat, tapi ieu bajang koleksi ilmu pembendaharaan di jero hate urang bahwa horeng melalui aturan Al-Qur'anul Karim seperti eta.
terjadilah kamari urang keur huru-hara ramean kamari toko-toko teh digedoran teh nyaho nu ngagedoranana saha pasar-pasar digedoran komo Cina-Cina mah digedoran reformasi teh kamari teh ke tengah-tengah digedoran Cina-Cina manu geus kalalabur ka Singapura nu aya ge terus manehanana cindekem di imah masing-masing atawa neangan kasalamatan tokona diantepkeun kunyana digedoran tinggal masyarakat bae nyokotan kadinya nu mawa mie TV kecap caknyana ieu adalah jarahan perang di mana? Perang di mana? Eta kamari rame oge. Ulah nu mantak nyaho nama gua keur diuk bae di dieu di hareup jelema manggul TV teh pirang di mana? Woi, cenah ieu mah gonimah. Gonimah. Ya Allah, ya Rabbi. Seperti gitulah. Sekarang lamun diputer ka tukang deui, set masalah gedoran waktu reformasi. Encan kurang diputer ka tukang ketika zaman PKI. Encan kurang diteropong ka tukang ketika urang ngalawan Belanda. Masya Allah kemudian aya Nippon. Urang neuleuh ka tukang kadang-kadang urang senyum sorangan, seuri sorangan seperti eta lah Indonesia. Masya Allah karim. Tokoh masyarakat anu geus membaur jeung masyarakat bakal ngahadang ka Cina-Cina tetapi di deketan ku Cina kunaon jadi malik anu tadina berat ka masyarakat jadi berat kancek eta kan dongeng kamari di zaman baheula zaman kitu Jepang kitu kene zaman Jepang anu sakitu poharana disebutake Rambosa. Orang tanpa macaan kitab Rambosa, tanpa macaan buku ngadenge ceuli urang ti kolot urang pos ya Rambosa datang. Kadengena ge serem. Zaman Nippon mah Rambosa sia. Nah, eta lah ka tukang urang geus puguh zaman Belanda beuh 3 abad. Terus kabelah dieu da kamari reformasi. Masya Allah karim. Urang lamun nyaritakeun neuleuh ka tukang ta eta teh urang terbiasa seperti kos kitu cek Syekh Abdul Qadir jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabenerna mah lain kos kitu ayeuna kudu nama urang sidakep sinuku tunggal merenung ti mimiti balik kalakuan urang kumaha baheula di Jakarta zaman dagang pinuh ku ngabohong. Terus urang jadi geng-gengan waktu di Jakarta teh beuh aya sabaraha jelema nu dicabok urang. Kabelah dieuna urang ngosok nutur-nutur tukang cimplong. Main koprok, main dadu urang di dinya waduh kadang-kadang ti mimiti sit gorenganan kabelah ditu nama jadi bandar. Belah dia udah terus nonton golek kadang-kadang di handapeun panggung nyolokan bujur sinden. Nah terus sinden dipaksa dibawa ka imah dikekeuweuk. Diasupun ka imah ta sinden teh jaka deuleu geulis masyaallah barang kana leubeurang horeng tepos. Orenganan bujurna ditambahan ku angel. Sial jeung balik sia ka ditu mantong. Nah iya kalakuan seperti eta renungkeun jeung Tuan Syekh senyum sorangan urang apakah mengarah ke surga apakah mengarah ke neraka geus urusan negara mata negara urusan diri urang henteu kumaha ka hareup ulah pati di pikiran teuing encan buah paeh isuk ya urang mah geus pikiran ka hareup bae masyaallah ya alhamdulillah boga beas bo aya saton geus aing mah sataun teu kudu meuli beas aing mah cukup jasa buah datang buah henteu umur ka sataun ku urang geus dipasinikeun aing mah sataun ieu mah alhamdulillah boga titipan di bank deposito aing geus aing mah tenang buah isuk pageto ge paeh ka hareup urang terlalu ajol-ajolan ka tukang henteu pernah dipikiran
nu asli nama renungkeun ka tukang sakumaha tadi ti mimiti balik kaharep stop ulah waka di pikiran lantaran buah hirup henteu per detik ieu urang di mana ieu lah hirup urang nu kuari hirup urang nu kuari ieu nu kuari tah kuari di dieu ieu ge urang kararumpul di dieu buat teuing engke aya nu datangan teu ka imah zohor dia tuh ger ieu teh apa di jero imah ger ngaji mah ngan kula ngadoa mudah-mudahan Gusti Allah mundek di mautan nu karolot bela lalu orang-orang nu kolot bajang geus seubeun nya hirup di dunia lah wah teu nu ngaminan hasud teh ya golimah urusan batak urang maca Al-Quran 1 huruf dibayar 10 lamun urang paham 1 huruf dibayar 70 lamun urang datang ka rahasia nu apal balesanana hanya Gusti Allah datang ka lamun urang diberes sirrul asrar rahasia ning rahasia maca Quran teh asa ngobrol jeung Allah geus cak Gusti Allah urusanana teh mah urusan aing sia mah hamba aing kicip sia kicip aing denge sia denge aing geus teh urusan aing tah maca Quran teh kan macam-macam aya nu maca datang ka makharijul hurufna doang dibabagus serta lagam-lagamna zahir aya anu kuari mah di manaan ku urang teh sabisa-bisa urang zahir keneh kuari mana ka jero nah dihayati ku urang makna-mana Al-Qur'anul Karim teh dimimiti dada urang asup ka jero jadi kolbu di kolbu urang dipuatkeun kana fuad dina fuad diasupkeun kana lub sirrul asrar ngaranna tidinya ge masih kene encan sabaraha tetapi ketika urang geus dibukakeun hijab inkisyaf tak geus cak Gusti Allah sia mah hamba aing kakasih aing kicip sia kicip aing maca Quran ge tilok tamat nya mah jelema nu geus kitu mah tilok tamat lantaran kaburu blah tilok tamat sugan sataun tamat sabeun teu sebab geus blah kejar-kejaran kudu tamat hizib-hizib geus babur ka belah ditu di hizib-hizib teh ieu mah asal maca langsung asa amprok jeung Allah pan maksudna maca Quran teh mukalamah jeung Allah kuari boga rasa kos kitu atuh teh kudu tamat mentak rata-rata di jero majelis ieu mah tilok tamat maca Qur'anna bolon abeh pajar wali burung tu jauh swalamu kanyahokeun ku aranjeun kabehan annama ghanimtum tulisanana dina Al-Qur'an annama teh eta teh qad asat qas adawat ini sor qas adat ini sor wa mabi illa au bi inama tapi horenganan anna huruf taukin mana mausul tapi ditulis tadi dituna dihijikeun ai bagus nama kapan ulah dihijikeun walamu anna ma ghanimtum tetapi ti dituna dihijikeun ulah diroba aslina ti ditu kitu bae ngan ngamaknaanna tetep bae anna ma satuhune barang geus makna ma mausul nah ieu ku bahasa sakalana eta kos kitu panjang dongeng sebab ai biasa nama anging pastine yani adawat ini sor min jumlati adatin sawa ma bi illa au binaman hasor nah telemun dina alfiyah mah di mana-mana anak asupan ku emak makafah geus dibacana anna ma tapi ieu mah anna ma dihijikeun nulisna satuhune barang tah urang nganyahokeun kos kitu bage saha ieu riwayat kumaha ieu kok bisa jadi kos ieu ngaji kolom tah kos kitu hese tah ngaji cenah kiai keur geus kolot teh jadi hese-hese geus mah jamal ngaji bagi parah tuh mah bagi parah geus ieu mah jadi lah bae ghanimah
anu menang ngarampas tina rampasan perang dengan paksa, nundukan kafirin dengan motif lain harta, tetapi supaya nyana mengucapkan la ilaha illallah. Ketika nyana mengucapkan la ilaha illallah amankan. Ketika nyana henteu mengucapkan la ilaha illallah boluh nyana. Peperangan tersebut menanglah mukmin, hartana jarah. Setelah dijarah rek loba rek saeutik cara ngabagina 1/5 ambil untuk Allah yakni Rasulullah, ambil untuk zawil kurba karabat Kangjeng ti Bani Hasyim jeung Bani Muthalib, jang yatama, jang masakin, jang ibni sabil. Ainu opat deui bagianna, nu opat wal asdabul arba'ah ala ma kana yaqsimuhum min anna likullin khamsa lakumus wal akhmasul arba'ah al baqiyah lil ghanimin. 1/5 4/5 tersisa jang ghanimin. Diatur Imam Syafi'i ngaturna seperti kieu, Imam Maliki ngaturna seperti kieu, Imam Hambali seperti kieu, Imam Hanafi seperti kieu, disesuaikeun ijtihadna jeung ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang carita anana ayalah arba'atul atawa madzahibul arba'ah. Bisa tulah mulai jelema perang, kemudian dalam peperangan anak jelema teh bisa ngabunuh kafir. Dedelan anak kudu dicokot, jang nu ngabunuhna. Hiji, nomor kedua ketika nyana berangkat ke medan laga, medan peperangan nyana teh aya izin negara lantaran nyana mah memang askar atau junud tentara. Tentara kapan beda-beda, aya nu berkuda, aya nu lempang. Nah ieu nilai nu make kuda jeung nu lempang berbeda. Lantaran aya kudaan jang kudana sabaraha jang anu numpak kana sabaraha nu lempang mah biasa bae. Aya deui nya naek kuda, nya naek kapal. Berarti kan luar biasa lantaran peperanganna jauh kudu nyebrang. Iyalah diatur ku fuqaha. Geus urawa dan sakadar caritaanana hungkul horenganan aya aturan-aturanana bagi 5 1/5 jang anu 5 tadi 1/4 iyalah jang nagara jang gonimin ku nagara diatur. Nu jadi masalah teh ieu 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Ketika Kangjeng Rasul aya makan jelas kumaha Kangjeng Rasul geus maot seperti ayeuna. Andai kata negara Arab perang kemudian sesuai jeung aturan syariat perang dimenangkeun ku Arab, tentuna aya gonimahan dek disesuaikeun jeung aturanana. Ieu kapan 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Nu kabaheula Kangjeng Rasul teh ieu digunakeun jang Baitullah. Kuari geus eueuh Kangjeng Rasulna kumaha? Nah iyalah ditarasarufkeun ka masalihil muslimin, ka maslahatan muslimin. Eta urusan fuqaha. Geus kitabna tinggal dibaca bae deuk takrib mangga, deuk Fathul Muin mangga, deuk leuwih gede ka ditu Mughni mangga, deuk di Raudhah ge mangga. Dek Mughnil Muhtaj gae, dek Tuhfatul Muhtaj gae, tinggal kitab-kitab eta keur carita Imam Syafi'i jurusanana ashab-ashabna, keur carita Imam Malik ka ditu tim muwatonat jeung sajaba-sajabana. Hambali Hanafi mangga moal pati jauh berbeda urayan-urayanana seperti nu dicaritakeun dina ayat ieu. Eueuh geus coba. Di Indonesia peperangan teu carita gonimah, teu carita. Malah mancan perang gonimah geus dicokotan ti heula. Gonimah geus dicokotan ti heula. Mun urang nyaritakeun tentang Indonesia, masyaallah karim pohara jasa.
tentang polisi di jerona pohara, tentang abri di jerona pohara. Maksud pohara teh can digunakan peperangan tapi nya nanggeus jokotan berbagai-bagai di jerona. Ya Allah, ya Rabbi, lah Indonesia subur sakitu dicokotan tinggal rakyat pe ngek-ngek. Komo engke mah. Engke teh moal kebal deui lamun jadi ieu geus pajak di berbagai sektor. Mun jadi pajak berbagai sektor. Tinggal urang we hati-hati. Hati-hati teh kumaha gahareup, kumaha ieu kumaha perkembangan negara urang mah urang lembur tetep bae mengamati. Sanggeusna mengamati kumaha nu bakal leuwih ngeunaheunana sing ada urang geus diajar pinter. Lantaran urang ti tahun 45 sampai ka kitu Bung Karno eueuh urang masih bodoh. Begitu didik ku Pak Harto, Masya Allah diktator urang tetep bae hampir bae teu meunang pinter. Sebab nu pinter tetap dikakalakeun. Ketika di zaman Gus Dur kepinteran manusia diumbar. Ayo saanu pinter. Ayo saanu pinter. Ayo geus pokona mah. Kepinteran masing-masing teh coba tunjukkeun supaya saha anu jadi pelopor di negara Indonesia. Di zaman reformasi disebut kebablasan disebut henteu oge henteu. Sebab naon masalahna lain masalah kebablasanana ieu kepinteran manusia supaya jadi pelopor Indonesia mana dibuka lebar-lebar. Hayu coba kuari urang nonton kan di handap ternyata orenganan pinter nama pinter kabalinger eta tadi boga duit ka kota bodoh aju meuli cabe aju kunana di daharan kucak batur lada amis bae bodoh. Masya Allah hese nu bodoh leuwih bodoh di diri urang bodoh ka diri urang leuwih bahaya deui Pak. Sehingga jangan pernah ngarasakeun nikmat ibadah nyaho pangeran teh Allah tapi henteu digali ku urang sifat-sifat Gusti Allah sehingga zatna horenganan ieu merabah ka diri urang. Bodoh urang tapi ku bodoh teh masih tentrem kene kan blawon teu daek neangan pinter sok geura pinterkeun teh iyalah aya bahasa in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Cara-cara ngabagi model tadi teh in kuntum amantum billah lamun aranjeun ngimankeun ka Allah fa'lamu dzalik sok kanyahokeun geura urusan-urusan ghanimah cara pembagianana. Jeung lamun anjeun iman ma kana perkara anzalna ala abdina anu ku kaula diturunkeun terhadap hamba kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon minal malaikati wal ayati eta malaikat-malaikat jeung berbagai ayat-ayat yaumul furqan dina poean perang Badar mantak furqan teh al fariq bainal haq wal batil yaumal taqal jam'an dina poean adu hareupan dua pasukan muslimun jeung kufar. Sakumaha tadi muslimin teh saeutik bilanganna bari teu maksud perang kapan awalna ge tetapi diseranglah ku kapirin-kapirin pimpinan Abu Jahal ku Kangjeng Nabi dihayukeun dengan bilangan anu saeutik ngalawan anu loba tetapi ku Gusti Allah ditulungan ialah minal malaikati wal ayat malaikat-malaikat diturunkeun loba nu ningali sahabat teh ka malaikat make jubah hejo make sorban hejo beuh turun tina kuda anu putih hutet perang teh bahkan sahabat teh encan naon gitu ngaranna encan macok acan encan pedangna encan ditibakeun geus paeh ti loreng ku para malaikat. Iyalah pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Ente kabehan
iman ka Allah, iman kana kajadian nu diturunkan ku Gusti Allah. Perang sanajan kuantitasna saeutik tapi berkualitas bisa ngamenangkeun dalam rangka perang Badar sehingga aya jarahan-jarahan cara ngabagi jarahanana sakumaha tadi in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah qadirun maha kawasa kana kabeh perkara. Kadang-kadang orang sieun orenganan eueuh nanaon, kadang-kadang orang berani orang aya nanaon. Allah maha kawasa, Allah maha kawasa. Mata urang ulah sok sieun-sieun, lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka, ulah sieun-sieun. Hayu bae urang laksanakeun. Pas jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat, lupa cenah. Begitu lumpat naik ka luhur. Begitu naik ka luhur ka handap blek, wah tenang, horenganan kuburan digali. Asupnya nakanya tenang ya aing di dia, masyaallah cek gana teh. Tah, di dinya nyana neuleuh jadi mah kuburan. Tuh, kan tadina sieun, besi aya penjahat, besi aya pocong. Ternyata nyana asup ka kuburan. Horenganan isuk aya mayit dek dikubur di dinya. Jadi geus dijieun ti pos sore-sorena. Waduh, bener bae. Begitu nyana keur kieu jol malaikat. Mandro buka. Kaget nyana. Untung nyana masih kena bisa ngajawab, "Bos, saya belum mati, Bos." Cek malaikat, "Kenapa di sini?" Wah, tuh nyana guguran bae hudang. Mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing ge katanya cek nyana. Waduh. Wah, lompat nyana. Wah, begitu lompat ke masjid istirahat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Cek jada di masjid masuk kayak pocong. Nu geus sebab pake nyalateun pan di masjid. Diulah bae pocong cek nyana teh. Nah, moal menyep masjid pocong. Bener aya. Set. Yes, ya sok ngalalaga aing. Sia ini sia ka ditu. Ngalalaga aing momal sieun. Suluk, bener sia. Pocong bener apa lain sih? Suluk. Kajian gogong mah ge babaturan aing ge sia. Ngalalaga aingnya sia. Suluk, bener orangnya sia, Pak. Langsung gagoler jadi deui. Bantang gagoler teu bisa maca ayat kursi. Maksudnya mah amanar rasulu bima unzil. Kunaon eta? Sangkaan awalna ieu pajar penjahat. Begitu nya ngagoler, beres di dia. Datang nu tadi teh. Baik. Kunaon dia di dieu? Aya saha nu tadi aing liwat rumpat teh. Oh, kuku da disangka penjahat. Pugu aing rek nyalamatkeun diri beusi pocong. Oh, sarua ieu kitu mah orek. Nyana teta jadi orang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri. Ulah waka boga sangka-sangka. Mantep tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan. Tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan. Ulah. Biasa bae tenang bae. Ulantaran nyana sangka penjahat padahal sarua nyana ge keur sieun. Lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan paneta. Nah iyalah sangkaan-sangkaan orang anu terjadi ulah pati digugut teh. Pokos jelema boga hutang deuk ditangkap polisi, aya hansip baris pajal polisi. 1 2 1 2 1. Oh barang. Lumpat. Aya naon ka? Loh, polisi nangkep aing. Cek pamajikan eta mah hansip polisi. Emang jelema boga sangka mah kos gitu bae, kos jelema
boga ka bogoh jasa kasarwiti urang Cikupa. Masya Allah eta daun caun nu garing kikian guys dadah padahal daun caun kata bakaki dadah eta jelema cinta teh kos kitu. Masya Allah di hatiku ada kumismu tertera di hatiku ada bibirmu. Aduh Masya Allah geus goblok jasa tekan wali makan di hatiku ada Allah. Ima biwir dia Allah di hati. Segala kahunung-hunung aya di dia. Itu geus parahnya semening mun ngora kena kolot. Parah kada teh. Jadi lain dikatkeun ibadah edan masih trisno-trisnoan keneh bae. Masya Allah. Nah, iyalah sangkaan-sangkaan urang kudu dilepaskan abe orang mantep nitih karena keyakinan orang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun tapi lamun geus yakin harak mantep teangan yakin supaya leuwih mantep deui ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu mah keur carita ayat tentang instruksi perang. Ketika perang menang maka dina kemenangan aya jarahan-jarahan perang cara ngabagina geus dijelaskeun dina fikih urang mah keur kabeneran maca ayatna fa anna lillahi khumusahu walirrasul wadzil qurba dan selanjutna ieu mah emang teu dilaksanakeun di negara urang jeung di negara mana bae itu je il antum bil udwati dunya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hunnatun gari-gari pirang-pirang perdamaian. Summa hunnatun gari-gari perdamaian takunu kang ana Yahud bainakum kutetep ing dalem antarane sira kabeh wa baina banil asfar alin dalem antarane banil asfar payajuna aydiruna maka pada la cidra ya banil asfar bayatunakum tata samanina ghayatan maka pada tergaya banil asfar ing sira kabeh dalam ikut tetap ing dalam asar-asar ing 80 apane goya bendera kulu goyatin ista'asyar arpan tei saban-saban bendera iku 12.000 al ghayah hirayah ya ghayah ikut ya ghayah iku bendera kama sayati fil bab kaya barang kang besok bakal kaya main dalam bab ba'dahu ing dalam sausane bab wallahu alam te Allah iku kang maha uning. Sakumaha nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari ti Auf bin Malik nu kamari geus dijelaskeun bahwa Syekh Auf simkuring sumping nyumpingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazwati Tabuk dina perang Tabuk wa huwa fi kubati Adam Kangjeng Nabi nuju aya dina cubluk kulit qala saur Kangjeng nutsitan baina yadi sa'ah itung ku anjeun genep sebelum kiamat lamun geus terjadi nu genep ieu geus darareukeut jasa tanda nu genep ieu gerak bilang ku anjeun iyalah termasuk ciri kiamat hiji cek Kangjeng Nabi maut kaula ieu tanda geus deukeut kiamat sebab eueuh deui nabi la nabi ya ba'di di zaman Kangjeng khairul qurun qarni summal ladzina yaluna terus pang bagus ta zaman-zaman Kangjeng, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, dihitung 30 tahun.
setelah eta kabelah dina zaman teh bakal ganti tina khalifah teh jadi sultan jadi amir terus engke bakal aya deui cek Kangjeng Nabi Islam luhur cuman sejenak kemudian kabelah dituna Islam bakal terus teradiaya sakumaha Kangjeng Nabi nyarita Islam bada goriban wa sayaudu kama bada goriban. Pertama lahir Islam teh ngumbara perangan ku Kangjeng Nabi alhamdulillah selamat. Kangjeng Nabi hirup jaya terus sahabat tabiin asbat tabiin 30 tahun luar biasa kabelah dieuna akan ngumbara deui. Kumaha si pangumbaran liat eueuh deuleu teu aya. Ialah Islam teraniaya eueuh nundulungan ulah kaget lantaran Kangjeng geus ngomong seperti eta. Percis kos nyekelan ruhak. Kumaha ruhak urang butuh kana seuneu dicekel ku urang panas ketika ku urang dipikeun pareum. Ialah Islam. Urang kuarideg memperjuangkeun Islam melalui jalur mana? Jalur politik geus eueuh harepan melalui partai. Jalur organisasi NU seperti ieu ayana NU lain membicarakan sosial keagamaan tapi membicarakan negara yakni politik atau non beda jeung partai. Ketika urang nyaritakeun HTI anu rada lurus-lurus dibubarkeun ku negara. Ketika FPI anu kadeuleu kurang solid perjuanganana diambang pintu. Ketika aya deui organisasi-organisasi lain urang mahang-mang lantaran kewahabian Ikhwanul Muslimin. Aya deui Syiah, aya deui Wahabi. Maksudna naon? Endek melalui jalur mana urang memperjuangkeun agama. Sedengkeun perorangan mah moal bisa. Sebab ya syuddu ba'duhu ba'don kudu saling menunjang. Sakali deui melalui partai geus teu bisa diharapkeun 0% sama sekali. Lain membicarakan agama, membicarakan dunia kedudukan kemewahan. Melalui organisasi harapan urang Muhammadiyah geus teu bisa diandalkeun sebab nyana Wahabi. Melalui NU seperti ieulah keberadaan NU saat ieu maksudna. Pembicaraanna teu jauh ti pembicaraan sarua jeung partai-partai lain membicarakan agama, membicarakan tetep dunia keluar tidak jalur hitoh lantaran NU mah organisasi sosial keagamaan kok kuari jadi garda negara. Harapan maksudna saat ieu wallahu alam kaharep komo kaharep asyarun minhu tinggal urang kuari melalui mana HTI anu rada lurus bubarkeun FPI anu solid perjuanganana diambang pintu ieu mah keur carita urang Allah mah lain deui maha kawasa Allah saha nu nyaho tokoh-tokoh partai ku Allah dibere galedeg Allah mah maha kawasa Haju Kipudoli diangkat jadi presiden, negara hancur. Aduh, Masya Allah, Allah maha kawasa. Ya, kerja bubunga HTB orang buat. Jadi gua tuh, Rohingya segitu kejamnya, berbagai negara siap untuk membantu muslimin nu aya di ditu. Aja Indonesia meluncurkan cuma sekedar beras sakitu ge geus alhamdulillah aya kahayang teh geus alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil alamin jana luar biasa kan hoak-hoak ge walaupun bagaimana tetap Indonesia menjadi target kami dihancurkeun Bali maha kawasa Allah Hindu deuk kumaha kuari sabaraha ribu anu ngungsi orai kala luar kakala luar hakan ku siata. Secara kebangsaan orang sarua bae prihatin sebab sarua bangsa Indonesia tapi secara nyana di ditu ngancam-ngancam urang dibales ku Gusti Allah ieu mah keur carita maha kawasa Allah
secara kebangsaan mah teh ke bangsa Indonesia Bali jangan teh ge sok ka ditu ka kuteu kapan ye teh emang aing teh nyaho gitu sia neuleuh anu sataranjang kan di ditu balik ka dieu teu bebeja deui ngaji bae pantunduh di dieu tas dikuteu eta hayang jadi sasalmanan burung sia ka ditu aduh Gusti Allah Maha Kawasa Allah Maha Kawasa Allah partai kecil PKB saha anu memprediksi atau melalui PKB Gus Dur jadi presiden Maha Kawasa Allah mengantarkan Gus Dur menjadi presiden partai kecil nah lain lalagan mengalahkan partai-partai besar PDI nu sakitu gedena Golkar nu sakitu gedena Allah Maha Kawasa cak PDI dos maju Gus maju sini maju duduk terus itu tuh kursi situ nah Maha Kawasa Allah ji atuh urang mencarita strategi sieun bae tapi Allah Maha Kawasa eta teh tadi teh anu nyaho dardiru ai urang geus teu berdaya saat manusia teu berdaya biasana ku Allah dikitukeun cenah meureun kieu mah ngadoakeun lain ngadoakeun meuh kahayang atuh kahayang teh ngadoakeun lain ngadoakeun susuganan atuh susu teh mah ayo kumaha deui atuh teu kumaha deui di jalan atuh jadi dipasirikeun teh lain agama kabeh ka bawa urusanna ieu urusan itu masyaallah kari nyanggakeun sadaya-daya nah ieu keur carita maut kaula adalah sebagai tanda geus deukeut kiamat hiji nomor kedua summa fatu baitil muqaddas dibukana baitil muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi namun kurang dibacaan tafsir dibacaan hadis seperti etalah tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka nah kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya dibuka geus sedahsyat apapun Israel perang tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan dua geus berarti geus tereh kiamat datang nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kasyasil ghanam dua kematian satu mati tidak diurus oleh negara masyarakat lelempangan ka mana meni henteu diurus ku negara nu diurus saja pajak-pajak nada ngejerit masyarakat percis okos kitu paehna embe kumaha paehna embe jadi bangke diantep dipiceun manusia bakal hargaan seperti kitu maot eta jeung maot anu biasa geus terjadi ku hari dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan dengan parkiran doang butuh parkiran doang ribut paeh masa non harga geus pugu main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona geus dibada-bada geus hargaan nyawa geus tiga eta keur carita aman-aman keur carita peperangan urang digali di Baghdad orok ditembak bae awewe tembak nyawa seperti bangkai naon gitu embe gitu kene kamari di Rohiyah gitu kene di Syria Yaman sarua bae geus deukeut berarti ka kiamat tilu nomor kaopat summa istifadatul mal hatta yutarrajul bi'ata dinar yadhillu sakhitan kemudian ke bakal ambalaya harta kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali uari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun nya ge kudu jeung sape bae eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya
terendah sa dunia tapi daharna kuari Masya Allah karim lamun teu jeung botan moal daekeun mantak ngondang ngariung ka santri sae lauk asin moal lain maka ditunggu pimpinan si eta atau mah maksudnya ieu hamba layak engke komo setelah Mahdi ya Allah ya Rabb setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua di dahar ku sakecamatan teu seep ku subur-suburna sa desa teu seep terus dikerokan ditaekeun ka luhur di tihangan mun cara di tihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan bisa pake ngiuhan ku subur-suburna kuari mah samangka teh masih laleutik keneh karena geldeg-geldeg di Jawa di keronjong mah tetep etot ya deh bae etot di keronjong mah lantaran teknis-teknis cenah tapi di Jawa mah rada deres ada geledeg-geledean geus akhir zaman ya Allah ya Rabb nah sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab umumna di saantero negara eueuh fitnah anu henteu asup ka imah wabeh kuari mah daratang ka imah fitnah fitnah radio fitnah TV fitnah HP fitnah berbagai fitnah ala barat kuari Masya Allah kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis dikeuretan barolong mending bolong dengan sakadar dibitis lah diharap lebah eta ada tolol jasa Masya Allah isi negara geus jadi kos kieu fitnah aduh geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji deuleu awewe make rok mini turun ti Amerika turun ti Eropa atuh kuari mah dihareupeun imah urang urang naik angkot ge geus upat-ipet bae rok mini Masya Allah kari aju urang dandeleukeun nyana pandai jang beureunanan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we mangpang meungpeung tolol jasa terus urang kacitra ka ditu ya Allah ngagebegan jagong buuk beureum sabelah anting gede sabelah Masya Allah anu meuli nagi pudoli jeung aji pendi pantolol eta kumaha tuh antaranya da bae nagog di dinya tuh komo nu segen iya ini diajak kunyana aduh Gusti Allah ini kumaha lah hiji fitnah nu teu asup ka hiji imah wabeh harara asup geus fitnah naon bae ge baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran meureunanan maca kitab minimal nyana tentrem cicing di jero kamar kuari mah ulah tentrem deuleu anak cicing di kamar we ek tilu kujadan BF starolol jan deuk kumaha masih hararade permainan budak di jero kamar 24 jam keluar langsung pepencahan bae wow, pepedangan langsung itu udah keceket siada naonan nurutan dina TV leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama eta ti budak eta aduh ka ditu dong oh baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae kumaha make remote budak neuleuh dina game wah aya emakna tabrakeun ka mana dia aya bapana tabrak deh siana naonan kajeun bae meuli deui ya emak we naon duit emak naon emak deh ditabrak-tabrakeun ku budak tabrak-tabrakeun tah ieu eueuh hiji fitnah ti leutik teh gede geus pada kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak leutik ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku fitnah engke 10 tahun 20 tahun ka hareup deuk kumaha kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari alif jabar a be jabar ba aba te berjabar tas jabar satasa be jabar bata jabar tabata mim jabar mata majar tamata si jare ieu ajar sia batang mata sia eta urut baheula urang bagus ke eta ieu geus para raya teh coba nu geus kararieu
beda geus set budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueur pikir secara filosofina seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya ini percis ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar anu Banil Asfar sangat biadab luar biasa mencaci maki terhadap mukminin eueuh bae boga pemikiran hayang melurusan sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga dibentuklah satu organisasi dibentuklah satu konstitusi tapi tetap jang nyidrakeun jang ngahinakeun jang nyudutkeun muslimin bae terus kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok-kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan di bawah bendera 80 bendera satu bendera bakalna 12.000 sedangkan aya 80 bendera ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta kuari geus terjadi baheula nyieun PBB eta jang Perserikatan Bangsa-Bangsa keluhan berbagai negara teh usul kadinya tetapi urang geus merasakeun usulan-usulan Islam teh pernah ditolerir ieulah sabaraha puluh bendera eta urang nyieun kuari Asia Afrika tetep bae kuari napas Asia Afrika zaman baheula bagus zaman kuari tetep bae tidak ditolerir kemudian urang kabeureuh kuari kadieu kitu nyieun kitu Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss tapi saat ieu henteu kumaha kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional nu aya PBB tapi urang teu berdaya sebab naon memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam terus disisit habis sehingga tidak berdaya dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad bombardir apapun alasanna tentang biologi dan lain sebagainya no penting bom seperti eta ayana tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah negara kewalian tapak walian bombardir di Suriah Yaman tetap negara kewalian aya beberapa nabi di Yaman bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan gitu kene terus andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyana terus berjuang tanpa ngabogaan negara wallahu alam kuari kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana urang geus kumaha meureun poso kemudian di India tampanyana geus kumaha Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajen kumaha terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang kumaha wallahu a'lam meureun hiber atuh Haji Pedi ge dibere ari teh jampe hiber bah barang datang ka Kalimantan anu nembak bae ieu mah ririwana ieu mah wayang aduh iyalah coba ayo masyaallah karim nah di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona
saat dibutuhkan tetep baik kudu make eta jihad disararieun ja urang. Nah aya negara semacam gitu kewalahan Amerika teh cacak-cacak Amerika geus orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia. Tetapi orang Taliban maka sekarang itu jasa. Saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang. Lahir anaknya lalaki didik untuk perang. Lahir dididik untuk perang. Tidak ada selain perang. Nyana coba. Lamun eta deuk kumaha kuat. Masya Allah aya keneh jelema nu kos sekarang itu. Urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya. Ieu kuari urang lamun perang ka mana ngungsi. Jadi urang mah leudek maju dengan ngendang ngungsi. Lantaran itu pernah dididik tapi jana Masya Allah siap perang baik surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wala yu'lal Islam luhur ulah sok diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban Masya Allah karim daratan ka urang ge sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia ada res bae dia naon dia ngares bae udang itu dia di Taliban aya kamodelan tuh kumaha kamodelan kapal Amerika serian orang Taliban mah udah waing cek urang mah itu waing ribut jangan jeung nyana maksudnya ribut lain ribut perebut hayo aku waing mah gas ku sia maneh ya set make jepretan set oleng kapal ki di Amerika ngan teu ditayang-tayangkeun ka urang model kos kitu dari tayang-tayangkeun turun tentara Amerika minggir mana orang Taliban minggir kakarak ge 10-an 40 sabelah ieu 40 ieu pan pelor geus loba jasa di dieu pelor di soka ieu datang ke bengkel ge ceurik beakeun pelor di hareupan orang Amerika mah kitu loba nu arasup Islam. Orang Amerika sebabnya nama untuk gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek nah zikir sieun la ilaha illallah lepaskeun aduh kunaon sia eta bau ceuk Taliban deui di negara teh aya nu model kos kitu teu memperhatikan urusan pakaiannya nama hiji-hiji bae paling ge di naon gitu di poe make deui nu eta ieu na ge udang-udang sadaek nanyana sadaek nanya geus sepuku potongan nya war geus sepuku mancritna ka mana naonna ka mana brek beres geus kuari hirupna di guha di naon kitu ku leuweung ieu lah di Indonesia di dunia teh aya model kos karar itu di Indonesia lo baru dididik di Taliban teh wow asal huru hara terjadi di Indonesia pulang cekna pulang geus maneh heula ka ditu kayak geus beres ditu beres aing bara di kadaeng aing datang ka ditu aya sejarahna kan urang Samarqandi di urang teh Naksabandi ari eta wali sangat ya ka Naksabandi berarti urang Naksabandi Uzbekistan nah Uzbekistan Afghanistan ka dieu eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan di Afghanistan nah di dieu dididik jelema teh dihandapeun batu mimiti titah ngadahar korma dong sapoe hiji cai ngan salegut doang lamun teu kuat tampiling sia can ge perang urang mah kamari titah puasa bae ge oh sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam depan hiji korma da ieu lah aya nu dididik seperti kitu dah ieu keur carita aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar. Kaum kufar selalu mendiskreditkan, memojokkan muslimin. Nyana bakal membangun kekuatan terus, bakal aya 80 bendera, satu bendera 12.000. Nah, kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara. Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika. Sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi
urang di Islam Turki Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan. Ketika urang deuk bersatu nyana ngakalakeun ulah Mesir acak-acakan salilana, Arab acak-acakan salilana, terus persatuan iyalah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa Rasulullah, maha benar Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum-kaum muslimin. Itu pernah aya damai. Ketika aya perdamaian seperti PBB tetap bae sebuah nama. Ketika aya perdamaian, ketika aya Asia Tenggara sakikituna bae dan lain-lain sebagainya, urang makin terpojok bahkan urang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu urang terasa, urang namu di negara urang sorangan. Ketika urang berbicara agama nu mayoritas Islam, urang tetap dikakalakan, bila perlu dibunuh, berarti urang benar-benar tamu di negara urang sorangan. Ialah shadaqa Rasulullah, maha benar Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemerintah dibangkitkeun nuranina, semangatkeun nuranina untuk lurus, polisi-polisi dibangkitkan semangatna untuk lurus, TNI dibangkitkan semangatna untuk lurus, rakyat dibangkitkan semangatna untuk lurus, sehingga orang ketemu dina kejujuran jeung keadilan, orang aya dina katentreman bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.